Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung mungguhing hirup manusia sokeuna ku paribasa tara cicing dina hiji martabat. Ayeuna panceg gedaling lisan dina poe isukna sok rajeun jadi robah pamadegan. Geus titis tulis ti ajali patokan tinu maha kawasa. Hirup di dunia mah papasangan, aya awewe aya lalaki, aya beurang aya peuting. Kitu deui aya mangsana digjaya kawentar pada mikaserab, aya waktuna oge ngalaman kasoran meh taya ajen. Kitu pisan anu kaalaman kulingkung seni ronggeng Kancramedar. Timang sabihari ronggeng Kancramedar meh taya nu mapakan, teu sirikna geus jadi sabiwir hiji. Tapi kiwari ronggeng Kancramedar geus mimiti eleh pamor ku ronggeng mapag balebat. Rajeun oge sok minton ukur meakeun sesa pangogan anu tacan kacumponan pon kitu deui anu lalajo teu pagegeg kawas ti heula. Lantaran anu lalajo geus leuwih katarik ati ku si panggal muih. Kirahian geus beak dengkak nyeun tarekah pikeun ngungkulan eta pasualan. Ratu siluman puhitanana geus teu bisa dipentaan tulung lantaran embung pagedrug jeung bangsa siluman deui. Nitah kadua jawara pikeun ngiwat Nyi Mimi sarua nyamos teu hasil. Malahan mah si Behom jeung si Otang balikna kasampayan teh jadi kawas nu kurang sagegeus. Nu matak jadi gering pikir pikeun kirahian mah nyaeta ronggengna Nyi Rosmana anu ngadadak kaluar tina ronggeng Kancramedar. Ari alesan Nyi Rosmana mah manehna keur tatahar rekawin cenah. Kirahian teu bisa majar kumaha moal bisa maksa ka Nyi Rosmana. Awahing ku baluweng pipikiran alatan ngagugulung kabingung. Nu antukna mah brek kirahian gering ripuh teu bisa walakaya. Kukersana pangeran umur beng alam aki belang nu kawentar miboga kasakten luhung kiwari keur pada ngagugulung keur gering ripuh. Tisaprak disiksa ku Ratu Arum aki belang ke cida baluasna kangaranan manusia biasa
sanajan gede wawanen oge tetep bae miboga rasa kasieun. Geringna Aki Belang lir ibarat tamiang melit kabitis. Baheula Kilendra diwisaya ku manehna ku jalan demit nepi ka hanteuna diteluh nya. Kiwari manehna ngalaman disiksa ku bangsa lelemut nu hartina sagala laku lampah talajak minculak geus pasti aya wawalesna. Teu kudu nunggu nepi ka jaga di yaumil akhir dina poe balitungan. Kitu deui samangsa nyieun kahadean ka papada nunda bakti ka sasama hiji saah bakal dibales ku kahadean deui anu teu bisa diduga ti mana datangna. Geus kitu kuduna Aki Belang tilar dunya nyawa ninggalkeun ragana. Aki Belang maot tina kayaan teu munasabah lantaran maotna kasarad ka alam siluman. Aki Belang ngajampana jadi bugang ngabangke karibanusan. Inyana maot dina kayaan nukang nonggong ka gustina musri kasebutna. Midua ka pangeran turut tumut ka bangsa siluman nu jadi puhitanana. Lemur kadaka ngadadak angkeup telila di antarana hujan ngagebret kawas dicicikeun ti luhur langit. Dibarengan ku pating kolenyaina cahya kilat jelegur disusul ku pating jelegurna sora guludug pasusul-susul. Seor seor sora angin pating saleor nembragan tatangkalan. Urang lemur kadaka hiji ge tayen wani ngulampreng kabeh narumpi di jero imah. Urang lemur kadaka ngarasa helo ku robahna alam anu ngadadak ku sabab harita teh keur mangsa halodo entak-entakan. Lemur kadaka kawaskeuna ku supata badis katulah sumpah ku bangsa siluman. Aki Belang anu kaceluk loba pangabisana anu miboga kasakten luhung tempo nama ukur runtuk wujud taya daya ngalawan takdir tinu maha kawasa. Hilangna Aki Belang geus sumebar ka unggal lemur geus nerekab ka unggal wewengkon. Pon kitu deui Jang Sugih jeung Jang Ahmad geus ngadenge beja lamun Aki Belang geus ninggalkeun alam dunya. Nepi ka hiji poe ka imah Jang Sugih anu aya di Lemur Nagra kadatangan Nyi Rosmanah urut ronggeng Kancra Medar. Kadinyana ukur sorangan taya nu maturan. Harita ge di imah Jang Sugih aya lanceukna nyaeta Jang Ahmad. Jang Sugih jeung Jang Ahmad kacida kagetna kadatangan Nyi Rosmanah teh sabab arapaleun lamun Nyi Rosmanah teh ronggengna Kancra Medar. Basa Nyi Rosmanah geus aya di jero imah gasik bae ditanya ku Jang Ahmad. Hapunten Nyai pun akang teh bade gasik kumaros ka salira Nyai. Aya pikeun saeun naon ka dieu dugi ka tebih-tebih dongkap ka Lemur Nagra. Cek Jang Ahmad bari neuteub ka Nyi Rosmanah. Hapunten Kang, duh pilih tos kumawantun tumorojog taya ibar ti anggalna. Namung dongkapna abdi ka dieu teh aya perkawis anu bade didugikeun. Langkungna ti eta abdi ge tos teu ngarongeng di Kancra Medar. Abdi tos kaluar Kang, aya kana 2 minggona. Temal Nyi Rosmanah ngebrehkeun maksudna pangna datang nepungan ka Jang Ahmad jeung ka Jang Sugih ka Lemur Nagra. Jang Ahmad jeung Jang Sugih silih pelong ngan teu lilapok bae Jang Ahmad nyarita deui. Kartos pisan Nyai, pok bae geura balah ka aya keperyogian mah. Hatur nuhun Kang. Teu miceunan waktu lila Nyi Rosmanah nepikeun maksudna pangna datang ka dinya. Nyi Rosmanah nyaritakeun perkara ronggeng Kancra Medar. Ceuk Nyi Rosmanah maotna pupuh lingkung seni ronggeng Cahya Sumirat nyaeta Kilendra tayalian iwal ti kuwisaya Aki Belang. Ari Aki Belang dititah ku Ki Mardapa nyaeta akina Kirahian. Nyi Rosmanah oge ngeceskeun lamun Kirahian geus muhit ka Ratu Siluman Gunung Warirang.
Kirahian kudu ngawadalkeun jalma sataun hiji pikeun nyumponan pamentana Ratu Siluman. Nyi Rosmanah tangtu apaleun kana ketak kirahian lantaran sok ngadenge caritaan ti kirahian. Samalah mah Nyi Rosmanah sok ngahaja maling denge samangsa kirahian balik ti lemur kadaka satu tas nepungan aki belang. Jadi lamun aya nu lalajo maot samangsa lalajo pintonan geus teug bae, lamun nu maot teh sasatna geus diwadalkeun ku kirahian. Kitu Kang, perkawis anu bade didugikeun teh. Abdi teu waleh dikungkung ku kasieun, diudag gurasa karempan. Tos pasti dina hiji saamah aya ronggeng anu bakal janten parepe diwadalkeun ka Siluman. Gitu pok-pokanana Nyi Rosmanah ngaguar sakabeh lalakon Kancra Medar. Ngadenge ceritaan Nyi Rosmanah, Jang Ahmad jeung Jang Sugih ukur silih reret. Sajongjonan mah duanana ngahuleng mikiran ceritaan Nyi Rosmanah. Paingan cek jenat bapana, lamun Kilendra maotna diwisaya deungeun ngan teu nyebutkeun kusaha-saha nama, kawas ngahaja disamunikeun. Tapi kiwari sakabeh rusiah Kancra Medar geus nembrak sagala rupana. Jang Ahmad ukur gogodeg teu sangka lamun Ki Mardapa geus tega ngawisaya akina nyaeta Kilendra. Tapi sakabeh geus kajadian moal bisa dibalikan deui sok komo nu boga polahna aki belang geus tilar dunya. Atur nuhun pisan Nyai tos ngaguar perkara Kancra Medar. Kitu deui perkara pun aki jenat Kilendra. Akang doan teh asa ngimpi ngadenge lalakon Nyai anu sakitu ahengna. Nya eta mata kukurayeun pikeun akang doaan mah. Tapi sakabeh lalakon geus kajadian hamo bisa dibalikan deui. Kantenan anu gaduh polahna nyaeta aki belang tos ngantunkeun. Kitu ceuk Jang Ahmad, sorana dumareuda asa ngangres ngadenge caritaan Nyi Rosmanah. Sami-sami Kang, abdi ge ngaraos regreg tos tiasa ngadugikeun sagala rupina ka akang duaan. Walon Nyi Rosmanah bari tungkul. Kek, dupi Nyai bade teras ka mana ieu teh? Cek Jang Sugih tumanya. Bingung abdi teh Kang, sepuh mung ukur kantun sabelah. Nyaeta pun biang, katiasa mung saukur ngaronggeng. Saumpamina tiasa abdi hoyong ngiring ngaronggeng di dieu. Maksad teh di lingkung seni mapak balebat. Tesawios najan kedah sirarak siruruk oge. Tembal Nyi Rosmanah nepikeun karepna nu hayang jadi ronggeng di mapak balebat. Jang Sugih melong kalanceukna kawas menta tinimbangan. Jang Ahmad pok bae ngawakca. Mangga ari keur samah ngagabung sareng mapak balebat bae teh teuing. Ari perkawis kanggo ngarep mah kaleresan aya bumi paragi para ronggeng sareng para nayaga. Mangga ku akang ditampi. Jang Ahmad mere putusan narima Nyi Rosmanah jadi ronggeng di lingkung seni ronggeng mapak balebat. Lamun aya Nyi Rosmanah, ronggeng mapak balebat bakal leuwih euyeup. Sokomo Nyi Rosmanah miboga rupa anu geulis katambah awakna anu sampulur. Tapi ari dibandingkeun jeung Nyi Mimi mah atawa Ratu Arum kacida jauhna. Kek, ti poe naon Nyai rek mimiti nganjrek di dieu? Sabab poe isukan mapak balebat kudu minton di kademangan Gunung Halu di bumina Raden Ian. Cek Jang Sugih tumanya deui ka Nyi Rosmanah. Kaleresan abdi tos nyanak raksukan dikawit dinten ayeuna bae Kang. Walon Nyi Rosmanah mere kacindekan. Syukur atuh ari kitu mah. Kek dina wanci mengok kabeneran arek latihan. Kelah antosan sakedap pun akang bade nepangan heula para ronggeng. Sakalian wawartos wire aya Nyai di dieu. Cek Jang Sugih deui bari gentak kaluar ti imahna. Kek dupi Nyai teu acan gaduh caroge kitu. Cek Jang Ahmad bari neuteub ka Nyi Rosmanah. Upami gaduh mah moal teuing janten ronggeng atuh Kang. Margi aya nu ngurus. Dupi bojo Kang Ahmad dicana ka dieu. Tembal Nyi Rosmanah ngabejakeun kayaan dirina yen masih keneh lalagasan. Pun akang mah masih nyalira.
kapayunan kupun rai maksud teh kujang ugi. Temal Jang Ahmad bari seuri tapi atra beungeut na barebe. Oh manawi teh tos kagungan garwa menikawon ku rai nya. Cek Nyi Rosmanah bari nyikikik seuri. Teu acan aya jodona panginten Nyai. Duka pun kangna nu kebluk panginten. Pipilih teuing panginten akangna. Panon Nyi Rosmanah ngadila ka Jang Ahmad. Paralun teuing Nyai teu acan menak sareng jodona we panginten. Cek Jang Ahmad ngagagak seuri. Duanana aluprek ngobrol bangun baretahna kerahanan. Dina wanci kalangkang satangtung di imah Ambu Esin Ratu Arum keur uprek popolah di baturan ku Nyi Iting. Ari Ambu Esin keur kukumah katampian. Ratu Arum keur mungkusan daging hayam kana daun cau, inyana rek nyieun pais hayam. Nyi Iting oge sarua mantuan mungkusan daging hayam kana daun cau. Sanggeus rengse mungkusanana daging hayam diasupkeun kana jero aseupan, hawu disuluhan deui ku Ratu Arum, seuneuna beuki ngagugudag ruhay. Jam sabaraha ilaing rek latihan teh Mimi? Uing ge rek milu diajar ngibing. Cek Nyi Iting boga niat hayang diajar ngaronggeng. Arek ngibing kumaha ilaing teh Iting? Awak pedegul kitu, ramuk leungeun barada gawas leupeut sateh. Samangsa ngaringkik gawas ririwa sawah. Temal Ratu Arum nyikikik seuri. Ari pikeun bangsa jin atawa wangsa lelembut mah nyebut babegig sawah teh, babegig teh ririwa sawah. Kacida ilaing mah Mimi, ka uing ngarekeun babegig sawah. Geus lila oge awak uing bakal laleureus deuleun. Nyi Iting jamedud disaruakeun jeung babegig sawah. Laleureus kawas kurang nyatu, sosoloyongan siga kurang padap. Ratu Arum nyikikik seuri. Kapina-pina teuing laing mah Mimi ngahina teh. Mangke daguhan sataun deui uing bakal robah geura. Cek Nyi Iting nyaritana tatagna kerahanan. Robah jadi naon ilaing teh Iting? Ratu Arum penasaran. Nya robah jadi satria baja hitam meureunnan. Selaing mah sok kitu ka uing teh. Nya jadi geulis meureun. Walau Nyi Iting bari seuri. Hayang geulis mah gampil sia teh. Unggal isuk-isuk eta beungeut ilaing gosok geura ku cidu bari. Pokna Ratu Arum mere palakiah ka Nyi Iting. Keke, eta teh bener Mimi, uing bakal jadi geulis? Nyi Iting ngarasa kataji ku beja ti Ratu Arum. Bener pisan Iting, beungeut ilaing bakal bau hangru. Ratu Arum ngagagak seuri. Asa arep kasebeleun ilaing mah Mimi, hanas di Bandungan. Nyi Iting kuraweud panona ngadila ka Ratu Arum. Heuleut sawatara waktu, pais hayam geus asa, diitung teh ku Nyi Iting aya kana 10. Nah, 4 bungkus dipisahkeun ku Ratu Arum keur Bah Kune jeung Ambu Esin. Ratu Arum jeung Nyi Iting dekul bae dalahar bangun paronyo na kerahanan. Ari Nyi Iting sajeroning dahar teh nyidik-nyidik kana pais hayam, sabab apaleun pisan lamun pais hayam nyesa 4 bungkus, sesa manehna jeung Ratu Arum nyokot hiji sewang. Tapi ana disidik-sidik ukur ngari 2 deui, lamun dicokot ku Ratu Arum asa teu mungkin lantaran teu kaciri Ratu Arum nyokot deui. Mimi, uing mah asa teu ngarti teh. Kuduna mah pais hayam teh aya nyesa 4. Tapi ukur ngari 2. Teu murah gitu Mimi. Lain naon uing mah ngarasa lebar. Jaba sakieu pungkilna. Cek Nyi Iting ngarasa helok, panona rurat reret neangan pais hayam. Nyaho teuing Iting boa ku ilaing disumputkeun. Tema Ratu Arum jongjon ngadekul ngahanca pais hayam. Boa ebel, dahek samedin teuing. Keur naon uing nanyakeun ka ilaing Mimi? Cek Nyi Iting asa tugenah kadon Malik dituding. Minggeus tong loba catur, sok-sok keur dahar mah montong loba bacetrot kawas jog-jog pamali teh. Biheung teuing digusur kunti,
Cek Ratu Arum bari nyokot di pais hayam. Ngadenge ngaran Kunti teh Nyi Iting ngaranyug ngarasa baluas kene. Sok su abah nari nyarita teh Mimi, pilaku aya Kunti bekieun pais hayam. Kunti madahana ge kadal seteh. Pokna Nyi Iting neruskeun deui daharna. Ratu Arum teu nyarita deui, jongjon bae dahar bangun nu kokomoan. Ari Kunti cacih nu aya dina tangkal buah ngadengeun pisan sakabeh caritaan Ratu Arum jeung Nyi Iting. Di dinya ge aya Kunti reuwig nu tacan balik ka tempatna. Tah, dengikeun ku ilaing reuwig. Uing mah sok jadi panomdohan Kanjeng Ratu. Amun dongitna naon teh uing nu katempuhan. Saotik-saotik uing little tumi cek bahasa Inggris nama. Sakapeung mah sok ngabatin. Raas ku nasib diri nu teu boleh tunggara. Cek Kunti cacih ngageletis ka Kunti reuwig. Sok lahuta ari ngomong teh Neneng. Di mana aya ririwa ngabatin? Marah rodel ilaing mah Neneng. Cek Kunti reuwig geugeuy ka Kunti cacih. Ilaing mah moal ngarasakeun kana kapuri uing. Uing moal poe bedah cimata. Tiap bangsa ngagukuk ceurik. Diri ukur ngageunggeuk nandangan katugenna. Sudah kana tuang daweuh akanon sateh. Adi wengi narah kulem da kasieun ti gubrak sok tijur alit da uing mah tina tatangkalan teh. Pokna Kunti cacih dumareuda. Kunti reuwig ukur colohok ngadenge caritaan Kunti cacih teh. Ragamang leungeuna nyabak tarang Kunti cacih. Ilaing hareeng Neneng. Ngomong teh meuni kawas manusa loba ngaleor. Cek Kunti reuwig panona mencrong ka Kunti cacih. Di mana aya Kunti sok areeng. Oh hareeng mah tuh si badagul rerencangan Kanjeng Ratu. Ajar Kunti sok ngedahar kadal. Ngarekeun ka urang sok tamarakan. Bari nage daging kadal mah pahang. Temal Kunti cacih ngarasa tugeunah ku Nyi Iting nu pajar Kunti teh cenah sok ngadaharan kadal. Kening ilaing apa? Lamun daging kadal pahang. Boa pernah ngasaan? Kunti reuwig panasaran. Baheula zaman uing keur gadis ungsi ka Serang Buduk. Atamah ka mama genderowo. Saur mama teh baran we ku daging kadal. Alhamdulillah berkah nepi ka ayeuna waras. Keur gadis ilaing ayeuna geus kawin kitu Neneng. Cik Kunti reuwig bari colohok. Uing geus jadi randa bengsrat. Awak uing geus dicabakan ku si jaluk gejul. Ayeuna mah ukur tumampi we kana takdir, tumarima kana kadar. Kitu cek Kunti cacih ngalengis. Kunti reuwig teu nyarita deui ukur ngusapan tarangna ngarasa lieur ku omongan Kunti cacih. Dina wanci mengok, Ratu Arum geus indit ka imah Jang Sugih dibarengan ku Nyi Iting. Basa anjog kadinya teh dipapa ku Jang Sugih, para nayaga jeung ronggeng nu sejena geus araya di dinya. Kitu deui sinden Ratmi Wehwer geus aya di dinya. Nyi Rosmanah munjungan ka Ratu Arum, panona neuteup meh teu ngiceup ka Ratu Arum. Nepangkeun Pun Rosmanah, Cek Nyi Rosmanah bari rengku. abdi pun Mimi. Walon Ratu Arum bari imut.
Be, paingan jadi kacapangan si pangalmu itu. Tetela kacida gelis nak taya numapakan. Aing ge awewe ngerasa kataji. Kitu gerentes hate Nyi Rosmana. Telila di antarana Jang Sugih cumarita. Kuring salaku pupuh ronggeng mapag balebat rek mere beja kabalarea iteh. Dina poe ieu urang kadatangan dulur urang nu ngaranna Nyi Rosmana nu ti wangkit ayeuna bakal jadi ronggeng mapag balebat. Salila ieu inyana geus sohor jadi ronggeng di Kancra Medar. Mugia ku ayana Nyi Rosmana nambahan pangaweruh ka lingkung seni ronggeng mapag balebat. Dangan sakitu ti kuring mah. Jang Sugih nutup cumaritana. Dupi enjing teh bade minton di mana Kang? Cek Ratu Arum tumanya ka Jang Sugih. Enjing teh bade minton di Bumina Raden Ian, Demang Gunung Halu. Di dieu mah aya kana 5 jamna kana kareta kuda. Raden Ian teh bade nikahkeun putrana nyaeta Den Suci. Walon Jang Sugih nerangkeun ngaran kademangan nu bakal didatangan. Sok ayeuna mah urang mimitian latihanana. Cek Jang Ahmad mere parentah ka para nayaga jeung ka para ronggeng. Sora pamirig geus kadenge Nyi Entat jeung Nyi Dedah ngareng kenek ngibing pating gariplek nemongkeun pangabisana. Gerakanana geus kacida hadena sabab geus jadi ronggeng sohor. Cacap anu duaan dituluykeun ku nok cicin. Sarua ibingna geus tapis imbitna ngagitek marengan pamirig. Nyi Rosmanah minangka ronggeng anyar geus ngareng kenek ngibing awakna ngagiplek nuturkeun pamirig. Ngaranna ge urut ronggeng sohor atuh di Kancra Medar geus tangtu miboga pangabisa anu luhur. Cacap Nyi Rosmanah ngibingna Ratu Arum kahareup pamirig geus kadenge disambut ku sora sinden. Ratu Arum ngaringkig kepat ngalengkah lalaunan. Imbitna ngagiplek semu tengeng. Samangsa pamirig ancad lair. Leungeun Ratu Arum duanana nyolongkrong kahareup awakna semu doyong panona meletet marengan imutna anu ngagelenyu. Ratu Arum teu ngagea ngaced tapi ngageolkeun imbitna kaluhur kahandap kawas gaang keur ngaliang bari sakapeung dicentok-centok. Jang Sugih jeung Jang Ahmad ukur barun celik. Awakna karasa pating saria. Para nayaga barolotot lat poho kana pakakas pamirigna. Sora goong ngabulungbung kawas mere tanggara arek perang. Dung gitu. Dung. Dung. Sora rebab ngabangingi kawas kunti keur midangdam ceurik. Sora gamelan naleng nong tepuguh surupna siga bolon keur diajar nakol. Sokomo sora kendang ngageplak ukur kadenge padu bamplak padu bamplak hungkul. Lamun direnge ku pikiran goreng mah sora kendang kadenge nate sarua jeung hayang nyabak, hayang numpak. Kabeh para nayaga geus ilang akal sehatna. Awahing ku kasima ku geol gaang ngaliang Ratu Arum. Jang Sugih gentak sadar. Sokomo basa ngadenge sora pamirig parasea jurig-jurig panglay sadaya. Tepuguh kadengena teh. Minggis hop. Wah ebel kabeh para nayaga teh teh. Sora Jang Sugih ngagebah ka para nayaga. Kabehanana pating gurubug sora pamirig langsung jempe. Ari Jang Ahmad ukur nyerenge seuri kagugu ku pola para nayaga. Da manehna ge sidik sarua ngerasa lungleng ningali geol gaang ngaliang Ratu Arum. Ari Nyi Rosmanah gentak nyamperkeun ka Ratu Arum. Duh eta gerakan kalintang saena imbit duwi ka ngageol kaluhur kahanap kitu. Cik Rai Mimi pasihan pelakian itu sangkan acek tiasa kitu. Cek Nyi Rosmanah najan anyar lawung tapi geus micongga. Eta mah unggal enjing upami katampian imbit teh curugeun we kana pancuran tampian. Walon Ratu Arum bari imut. Oh gitu keke upami sering dicurugeun kana pancuran acek bakal tiasa ngageol sapertos kitu. Nyi Rosmanah kacida panasaran.
Anda oge paling imit nawe janten base. Ratu Arum nyikikik seuri. Ini teu uyahan. Nyiros manah ngagagak seuri. Pipi Ratu Arum dijemel awahing ku gereget. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan. Insyaallah urang lajengkeun kana video anu sanesnanya dina episode anu ka-33. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.